Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina saluran pamedar basa Sunda. Saluran anu medar perkawis basa Sunda, sastra Sunda, sareng budaya Sunda katut pangajaranana. Palawargi sadayana dina edisi anu kadalapan ieu simkuring bade medar perkawis kecap pangantet utami nama dina nyeratkeunana margi masih keneh aya anu paliron sareng nyeratkeun rarangkeun hareup. Aya. Ieu patrina sareng ejahan. Seueur anu paliron nyeratkeun kecap pangantet dina basa Indonesia mah disebat kata depan atau napi preposisi sareng rarangkeun hareup dina basa Indonesia disebut awalan atau prefiksna. Utami nama pangantet di ti ka. Ta eta sok paliron cara nyeratkeunana sareng rarangkeun hareup di ti ka. Sering kapendak ku simkuring dina media cetak aya kadang-kadang seseueurna mah dina media sosial, dina Facebook, dina WhatsApp grup, dina wager, terus dina Instagram, sering kapendak dina Twitter oge aya. Numutkeun aturan ejahan basa Sunda, malah dina basa Indonesia oge sami. Kecap pangantet nyeratna dipisahkeun sareng kecap anu nuturkeunana. Kecap pangantet pancena dak disebut kecap pancen kata tugas bagian tina kata tugas kecap pancen nyaeta nyambungkeun kecap jeung kecap, kecap jeung prasa, prasa jeung prasa sareng klausa malih disagedengeun kecap pangantet oge aya disebut kecap panyambung tapi kanggo ayeuna mah lah simkuring bade fokus wae kana kecap pangantet utami nama anu tadi teh anu tilu teh tah di, ka, sareng ti. Contona kecap pangantet di Bandung, ka Bandung, ti Bandung teh ieu anu diserat ku aksara pulas beureum eta kalebet kana kecap pangantet. Contona dina kalimah Kang Maman ayeuna keur di Bandung, Kang Maman rek ka Bandung, Kang Maman kakara balik ti Bandung. Contoh sanesna di mana, ka mana, ti mana. Masih keneh seueur anu nyeratkeun di mana, ka mana, ti mana dihijikeun. Padahal numutkeun atuh ejahanna mah kedah dipisahkeun kumaha di, ka, ti teh di dinya mah kalebet kana kecap pangantet. Cimimin teh ayeuna di mana? Di mana? Cimimin rek ka mana? Cimimin geus di mana? Tah upami dina kecapananya mah di mana eta nuduhkeun ayana, ka mana eta nuduhkeun tujuan, ari ti mana eta nuduhkeun asal. Eta dina engke urang pedar langkung tebih mah nya perkawis kecap pananya. Nah, contoh sanesna di kuring, ka kuring, ti kuring. Duit teh geus aya di kuring. Duit teh geus dibikeun ka kuring. Duit teh pamere ti kuring. Eta. Jadi ieu ge sami kalebet kana kecap pangantet. Di dieu, ka dieu, ti dieu eta ge nyeratna kudu dipisahkeun nya. Di dieu, ka dieu, ti dieu, di ditu, ka ditu, ti ditu, di dinya, ka dinya, ti dinya. Ieu di
ka tina sareng oge kalebet kana kecapangan tet. Ari ti peuting kumaha? Da ieu patalina sareng konsistensi atau nepi ajegna gitu nya, ajegna aturan. Ti isuk-isuk diseratna pan dipisahkeun, ti beurang dipisahkeun, ti sore dipisahkeun. Jadi ti peuting oge kedah dipisahkeun mah nya, ti peuting hiji sosoranganan misah dihijikeun. Teu aya iwalna dinya mah. Ti ayeuna ti kamari hartosna ti baheula oge nya dipisahkeun. Ti kapungkur, ti baheula, ti bareto, ti mangkukna, ti minggu tukang sami. Upami rarangkeun hareup diseratkeunna dihijikeun sareng kecap dasarna, sareng wangun dasarna. Anu nuturkeunana pami rarangkeun tengah anu diselapkeunana anu diselapanana pami rarangkeun tukang anu dituturkeunana. Jadi sadayana rarangkeun bade rarangkeun hareup, rarangkeun tengah, atanapi rarangkeun tukang diseratna nya kedah dihijikeun sareng kecap dasarna atanapi wangun dasarna. Da dihijikeun. Proses morfologisna kieu. Tajong ditambihan rarangkeun hareup jadi tajong. Tajong ditambihan rarangkeun hareup janten ka tajong. Tajong ditambihan rarangkeun hareup janten ti tajong. Contona dina kalimat, contona dina kalimahnya ya. Kaleng teh ditajong ku Kang Maman. Kaleng teh katajong ku Kang Maman. Kang Maman ditajong kana kaleng. Jadi nyeratna ieu dihijikeun. Tah ieu contoh sanesna anu sering kapendak dijual, kajual. Dijual ieu di dieu rarangkeun hareup preposi tapi sok seueur anu dijual teh dipisahkeun. Upami nama dina bahasa Indonesia pan sami teh sareng dina bahasa Indonesia bahasa Sunda ge nya rumah ini akan dijual, anu dijual teh dipisahkeun. Dijual. Kadahna mah dihijikeun we. Imahna rek dijual, imahna geus kajual. Tijalikeun. Sami. Cemimin sukuna bareuh lantaran tijalikeun. Tijalikeun eta rarangkeun hareup. Rarangkeun hareup tijalikeun, ti kusruk, ti kudawat, ti soledat, ti poros. Ya. Tijalikeun. Seueur kecap pangantet liana. Salian ti di sareng kecap pangantet teh aya deui di antawisna, di antawisna bae nya kana, tina, dina, ku, anu, nu keur pikeun. Kang Maman rek ka Bandung kana motor. Ngintip tina jandela. Cemimin diajak ka Bandung ku Kang Maman. Kang Maman make motor anu beureum. Aya deui kecap pangantet anu gabungan kecap. Ti nu, ka nu, di nu, ku lantaran, ku sabab, nepi ka, tibatan, nu matak, ku kituna. Tah sadayana dipisahkeun iwal tibatan saha iwalna wae nya. Dina bahasa Indonesia mah terjemahna daripada tibatan, daripada. Tibatan mah duanana kecap pangantet ti pangantet batan
pangantet dihijikeun nyeratna daripada sami sareng daripada maksudnya tibatan sami sareng daripada pan dihijikeun nyeratna cemimin meuli kembang ti nu dagangna ditanggung teh ieu contona ti nu dagangna ditanggung Kang Maman resepeun ka nu make baju beureum iwal dina bahasa dialek Sumedangnya dina bahasa wangkon Sumedang mah bahasa dialek wangkon Sumedang mah kanu teh sami sareng kana dina dialek umum dina bahasa Sunda Lulugu kana jadi Kang Maman ka Sumedang tumpak kana motor atau Kang Maman tumpak kana mobil elep nganggo dialek Sumedang mah janten Kang Maman ka Sumedang kanu mobil elep kana mobil elep lain kana mobil elep kanu mobil elep keluarga sami eta mah bahasa wangkonnya Sumedang jadi kanu versi bahasa wangkon Sumedang mah nyeratna dihijikeun nya ari anu bahasa Lulugu mah kieu benten deui da konteks kalimatna ge benten nya Kang Maman resepeun ka nu make baju beureum benten terus kulantaran motorna mogok Kang Maman teu tulus ka Bandungna kulantaran kumargi jalaran kadang-kadang teu make ku deui jalaran terus cemimin bebersih di imahna ti isuk-isuk nepi ka sore tuh kan dipisahkeun eta ge nepi ka sore manehna nunutan ti Lembang nepi ka Setiabudi ti Lembang nepi ka Pasar Baru nepi ka tibatan hulang-hulang mah mending bersih di imah mantuan cemimin tah ieu tadi teh tibatan dihijikeun diterjemahkeun daripada nu matak kudu mawa payung teh lantaran ayeuna mah musim hujan nu matak nu mawi pake heureuy barudak mah nu matak kudu mawa payung teh lantaran ayeuna mah musim hujan nulisna dipisahkeun nyeratna dipisahkeun nu matak nu mawi ku kituna eta dipisahkeun ku kituna ku margi kitu pisahkeun ku margi kitu eta mah laut kana kecap panyambung nya ku margi kitu bala wargi sadayana rupina sakitu bae heula padaran simkuring perkawis nyeratkeun kecapangan tet anu kedah dipisahkeun sareng kecap anu dikantetanana sareng kecap anu nuturkeunana ieu benten sareng rarangkeun hareup anu memang kedah dihijikeun anu seueur anu paliron teh nyaeta tadi teh kecapangan tet di ka ti paliron nyeratkeunana sareng rarangkeun hareup di ka ti rarangkeun hareup terus deui anu tadi ka nu ti nu di nu gitu terus anu dihijikeun terus dipisahkeun kitu deui nu mawi nu matak ku margi ku sabab gitu nepi ka dugi ka eta dipisahkeun nyeratna kumargi eta kalabat kana kecap pangantet iwal tadi teh hiji tibatan di aya iwalna dina bahasa Sunda lagi aya iwalna nya dina bahasa Indonesia aya iwal daripada dari yang pada dihijikeun daripada di Indonesia ge tibatan nyeratna dihijikeun rupina mung sakitu wae sim kuring hatur nuhun kana perhatosanana hatur nuhun kana kasumpinganana
hapunten pok bilih dina pedaran sim kuring sok aya anu kaceletot anu kalepatan maklum ditambulnya sok aya bae ari kalepatan mah kaceletot nama hapunten sakali deui sim kuring wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.